Dendra pamirsa sadaya rupana geus cunduk kana waktuna kalian datang kana mangsana pagelaran calung ucen geruk rek di kawitan. Bisa diganti ku bahasa sege.
Mungkin kamu bisa diganti ku basah Imut-imut neng liat mata ngalentakkeun dada. Imut-imut neng liat mata ngalentakkeun hati. Imut lucu sari manis dasar mojang anu kuris. Neng liat kabiruyuna aduh liat ya. Disasak sirahmu salirang geuning bohong bajar janji rek pasini buktina terjadi saksina sasak sirahmu catat panjang di Ciamis tempatna anu romantis tapi kereguin disasak sirahmu ayat takmu rasa cinta ngagaula saksina sasak sirahmu catat panjang di Ciamis tempatna anu romantis tapi kereguin di sasak sirahmu aya rasa nyeri hati pasini terada Sabtu malam minggu bawa satu awewe mate kudu babaran bere mun jalan-jalan kudu aya cadangan awewe mate loba pisan kahayangan mun deui gugur moe mari anu rayu dan berkulit waspada orang senjata ini sampai jebol balik kami berkulit awewe sama begitu sama jikari pangedona wanita saigirna rupa hedona wanita hirang sokarna wanita panggil abukna rupa hedona maur imutna rupa hedona alit angkringa rupa hedona wanita hirang sokarna rupa hedona wanita lemas pitina rupa hedona rumah bega
pangedotna anu bangi pangamungan pangedotna wanita emas kitisna pangedotna iblis belamena pangedotna alih angkeina pangedotna anu bangi pangamungan pangedotna tarik kileuna pangedotna mau ributna Manon hidung titi goreng biru mantung saha di mana bumina abi resep kasihna yang weli kain impi hati api terapi emut sahar emut minum emut lalu anak hidup hanya diukarende bereman WA lagunya Wisarelia Bila koe harita Kalena berbahagia Lepas koe kudu pisan Masa dua keduaan Bila koe harita Kalena berbahagia Lepas koe kudu pisan Masa dunia keduaan atas ayo wae ngecewes nyerakeun geus cangkeul sagala rupa Lain geus ieu kana ceuli sok salesma euy. nah satema tuh Nah, pan salesma kurang kuping Karsum. kaedu salesma mah pangambung sanes cepil oh beda deui nerapkeun anak atuh mani kawas teu disakolahkeun ai cepil mah salesma Naon atuh? pilak cek sia aya pilak Ujang Kan ngomong naon maneh ngomong siga nu baleuy temongkeun kesemangatan sok hadang ieu manggung di tatangka desa jiwa pemuda temongkeun atuh sakedeung urang komo sakadeung dinten Sabtu Mohon. arek ngayakeun peringatan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-74 semangat lain ngomong kuas nu baleuy kuas nu candahar maneh teh kan kuas nu candahar maneh mah ah gitu Pak Ujang atos. acang semangat pada enak panggeri nu hajat sentimen senyuguhan gitu semangat patriotisme ya bagus apapun yang kita pikirkan dalam hal-hal apapun mengenai apapun adalah saya mungkin bisa ngomong aja dong Ngabandungan si Eya lamun lila-lila asarek setru. bahasa teh menik bahasana teu jiga sia mah hayang bahasa nasional bari teu bisa nyampaikeun pakailah bahasa Indonesia yang baik dan bersuara dan benar Ngomong mah bersuara tapi setan. Sugante naon lu gedak-gedok kana imbit ada hek pangambung jero kawin dan siana mani cacing wae deui maneh Urang mawati nempo juru kawi teu urang teh tadi ieu kana ieu awewe kamarana be ake teu dipacok embe. ya Ujang ieu teh lain panggung anu leutik ngan jalma nu loba babatku semangat keur hajat jeung ibu hajat gede panggung mah ieu teh Duh, nempo juru kawi nyocok di belah itu mun dirungkuk. waduh sia teh buku ke kawas bebeong Angga peker ngintip mija kaleuwih waru ujang Bari sing tong era garandeng. ya sing era ku adudung aduh dung heeh segala mah tengah riweuh istirahat di lepas cik temongkeun kesemangatan Abi mah tadi ge ngepel.
Di mana? Di Lebak. Alhamdulillah. Mana ngepel? Ngepel. Alhamdulillah berarti maneh mah alus. Ngepel sepatu. Dari mana itu? Amin teh. Abi Mas Sari di dieu teh. Hah? Sari turun Beda banget nih. turun Sari urang mah di dieu. Jadi sari resep. Sari hayang balik. Aduh. Anak gelo ti berang eueuh ti penting geus hayang balik. Ulang aja. Sing anteng hirup teh. Ulang geus prok deui cing teh jeung Ma Eker. Ibuku, ibunda. Tuh. Ajah eker Lain sudah urang mah ngaran indung teh ruksak-ruksak. Nah, siapa dengan menang bubur bodas bubur ber. Jangan hari gitu indung ngasih kasum sana. Ce Eker. Hah? Maknya? Hajah eker Sumiati. Hajah di mana? Urang nyaho cek mana? Cek Bakaryo. Ayo bapak maneh karena Oh, jari kampus. Tajuru kawi katinca. Aduh, ampun teh. Ati cak eda mah karsala. Lain juru kawi cek urang ngabulah di dinya permanakeun ya paujan. maneh teh pimpinan uceng grup teh maneh nu mermanakeun ya Maksudnya permana kira kumaha jeung Dan ku abi hoyong anu aman. Nu aman. Ku abi yang disimpen di ditu di kandang hayam. Aduh. Hari mana? Tek dihijikeun jeung baby titit. Wah, lain baby anak mah anak we kahayam mah. Tugan jeung baby titit. Citra naon? Prahaya. Urang kamari parsum Mas, ulah teh nyebut karsum ari ka budak ngora mah. Da aing teh jama bujangan. Menyebut karsum acep saeutik mah. Da aing teh nyalung teh pangorana di dieu teh. Nayaga geus cepluk mun nyalung geus karolot aing pangorana. Aduh. Nan pangorana ge teh ruksak dah. Kayu dina naon? Ruksakna dina paras muka atau dina waruga? Dina hiji dina beuteung. Dua dina Katuangan 4 sehat 5 sempurna. purna tuh kagenep wareg katujuh kamerkaan. Epang Betul, tah. Anu kurang waras. Maafnya. dina irung mah moal aya nu nandingan. Sa Indonesia mah irung pangalusnan urang. Benar. Urang kumaha atuh beungeut ngadaun gedang. Tuh. Daun soro. Kai dong gedang teh ngurang metek. Dina beungeut aya maramai. Aya maramai saeutik. Beuteung maneh. Atuh kawas bebol hotdog saburukna. Alhamdulillah. Naik ka luhur. Nah dina pameun teu gerebet. Aduh, sama dianggokeun ka abilator beungeut aing. Jarak totolati. Beungeut ai bapak maneh sok ngabengkel. Ning nyaho bapak aing sok ngabengkel. Lain banget maneh juga kontribusi. Cok ngahina ari maneh ujang. Tah model beungeut kieu mah si Uceng beungeut anu teu katarima ku bumi. Nah gini. Anu moal ditampi ku bumi jeung ku jagat. Ai pang moal ditampi. Urang mah sek bae kumaha ceuk maneh asal betah nyawa hek bae. Lain ka budak ora kudu ngagugu. Dah kawas di kuliahan mah. Heeh, kajian heueuh cenah abi di kuliah di Uninus. Mari kapanggil ku abi di UGD. Unigal. Unigal in UGD aja ari maneh. Urang kaluar lain kuliahan. Aing UGD mah di rumah sakit. eta mah khusus jama udur. Eta mah urangnya anu kuliah teu agung. Agung kuliah di mana beungeut? Urang ti umpan. Beungeut sebut beungeut Oh, di Universitas Pajajaran Bandung. Bandung. Sanes. Udah euy Universitas Pajajaran di Bandung. Kami mah umpan. Umpat. Ya di imah we umpan di impan. Amit Mun urang mah S2. Nah, percaya ka saya mah. Ilmu otak mana jenius. S1 salamet. Salamet. S2 salamet. Karek nyokot S nu katilu gagal. Ini biaya beak manehnya. Ai biaya mah aya salakina si Otang pamajikan si Otang. Nah gini. Pang nyebut nama dia kasih otang. Pan biaya ngaran. Aduh. Ieu mah duit jangan biayaan sekolah. S2. S2 salamet. S1 salamet. Ek nyokot S nu katilu gagal. Ning Manggagal Hari plastik lah bungkus geus piye. ye ai sugan aing ilmu otak siapa? urang ge nyokot 2 jurusan. Hiji
kan Aji isuk-isuk Kuliah teh. mohon anjing nyana komputer Komputer halus, berarti halus. otak cerdas. Halus. Nah, burit dihukum Halus. Berarti dua bidang studi pendidikan ditempuh kumane. duka studi duka naon Ye. isuk-isuk ngambil isuk-isuk nyokot komputer Komputer. burit dihukum Berarti boga titialna teh sarjana hukum SH. Berarti langsung diwisudang kena. Ye, wisuda. Sudah udah kepurak cewek ambon. sudang teh Isuk-isuk nyokot komputer otak berarti cerdas maneh. boleh mantap suka cok Berang Burit. burit Burit. dihukum otak maneh cerdas. marah Tereh jadi gubernur nu kitu. Tereh meureun dungakeun teh kumaha karsum isuk-isuk nyokot komputer biasa make map buku nah make ngapu kokon dina nulis nana tangan. make tulisan Kayak kuliah nang ieu. Isuk-isuk kecerdasan kokon dina tanda tangan. jadi make laptop 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 isuk-isuk nyokot komputer sareng bapak kepala wisuda. itu sorangan Pamaneh teh tong cerangah-corongah kersum deui teh Berarti ujang mana lo babaturan mahasiswi jeung mahasiswanya? begitu nyokot komputer isuk-isuk langsung otak puter deui. muter deui Sore. kaburit dihukum kurang Langsung wisuda. nah di wisuda dibawa ke sektor Aduh. Bakatku pinter. Biasa jadi seri. nah lain sehari orang mah bibir nyingsat untuk keluar Isuk-isuk teh dapat komputer di hari burit dihukum Dihukum. isuk nyokot kumaha mang. wah ngerti Jadi dua bidang studi pendidikan. ya mah komo nyolong Ai jurusan teh aya dua rupa. apa eta ge Model urang nyokot jurus keperawanan. Hei, Keperawatan. Perawatan. Nyokot ke perawat. Oh, perawat tuh baik sekalian aja dia. Nyokot ke perawat. Anjing namanya. Nyokot perawat perawat. Nyokot komputer. Isuk-isuk. Isuk teh Diuk bari dina kursi. nangtung langsung bari dongkok bari mata teh hayu culang cileung Bisa aya bapak kepala. nada